Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana atos maparian hidayah ka urang sadaya. Janten urang tiasa kempel di ieu acara dina kaayaan sehat wal afiat. Bapak Kepala Sekolah, Bapak, Ibu, sareng siswa-siswi nu simkuring dipika hormat. Dina waktos ieu simkuring bade ngajelaskeun tentang bahayana penyakit COVID-19. Naon anu disebut penyakit COVID-19 teh? Penyakit COVID-19 nyaeta penyakit anu tiasa nular ka saha wae anu asalna ti daerah Tiongkok. Kumargi kitu urang sadaya kudu waspada kana lingkungan. Mulai dibiasakeun mencuci tangan, ngagunakeun masker, sarta urang kudu ngajaga lingkungan supaya teu timbul kerumunan. Urang sadaya kudu leuwih pinter ngajaga lingkungan supados urang teu katular ku penyakit COVID-19. Mung sakitu ti simkuring, semoga bermanfaat kasararea. Rupina sakitu ti simkuring, hampunten bilih kalepatan sareng cariosan anu kurang maranah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.